Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bari tepangdang medinya sareng sim kuring mengenang bewayu urang nerasin hanca dongeng anu katunda kamari teu neme dugi kadinya mitra. Atuh urang sami-sami bandungan di kumaha lajeng aya carita sesilut barat siluan bagu wiwit jeung ngadangukeun. Prung. Kitu kayaan di lembur Campaka sedangkeun di jero leuweung di antara jemeta ari jeung rajegna tatangkalan. Wah ya da dia tapi leuweungan aya nu keur lumampah we tayalian ti Raja Bagong teh anu kebat muru kaluar ti jero leuweung. Beras ka sisi leuweung terus wae ngajuk-juk ka sisi lembur. Barang anjog ka sisi lembur reg eta Raja Bagong teh ngarandeg kawas sumerhatikeun deui kaayaan. Najan dijadagan kudu ngararoda kun aing mah moal jadi sua baik we sia jaga aing mah bakal lolos moal anu nyahoankeun najan loba ge percuma lah aing bakal ngawatek aja limunan kemari mah ceuk eta Raja Bagong kegerenengan we geus kitu mah mapatkeun jampe pamakena ngawatek aji halimunan atuh geus ngarasa awak teh bisa katingali blus asup ka jero lembur daluasa pisan ajan pasang rok jeung ronda anu lar riwat restu teu katarampeun jongjon we atuh eta Raja Bagong teh nu ngaronda oge teu ieu sadar kadenge si Hacim nu keur ngaronda cacarita jeung baturna ayo tuturkeun uing wang kalebari itu tuh tenang we lah ulah sieun aya uing lah mayana naon Raja Bagong mah rek ditembak we ku uing mah euy kapan didinya pisan biasana sok dipake jalaneun ku Bagong teh euy lamun ngaganggu ka urang lembur dia ka sisi lembur ka kebon teh ngarannya teu sok ti dieu ye teh keluar ye cek si Ajim ngajakan anak buahna ngontrol kalebah dinya lebah asup ka Bagong lamun rek ngaganggu ka pilemburan. Nya euy tapi moal matakna naon da wek masieun pasang rok euy. Ih, montong sieun atuh euy. Namaneh tang caya kara kemampuan uing. Basa harita oge eta Raja Bagong teu nepi kalumpat ditembak lebah parona ku uing. Nya rek kuring mah percaya teh sieun lah regreg aya maneh mah Cim euy. Tapi nu dipikir hariwangku uing mah ingis aya makhluk anu teu kanyahoan. Anu geus ngelakukeun tindakan jahat ka lembur urang maokan harta bana teh. Kumaha lamun kiwari geus asup deui ka lembur? Kapan cilako atuh cilaka euy Wang Kading. Mitoha dewek teh anyar ngajual pare euy. Tang tueuy nyegelan duit sok singgis we lapur. Cek batur anu lah si Emed. Tah. Lebah dia pisan eta. Uing ge teu bisa kumaha ieu ngaranna musuh demit mah euy. Kapan bingung atuh beda je deui jeung ngungkulan Raja Bagong atau Abdulan Bagong. Masih kena bisa dicing hareupan. Euy tenang we euy lah. Kapan kiwari teh di lembur urang teh geus kadatangan ku dukun sakti euy. Lain kitu lin. Nu bakal ngabantu mun ceuk aya makhluk anu teu kanyahoan teh. Tang tuwe. Kita dukun sakti nu lah ini eme teh bakal kebantuan ka urang. Ya bener oge euy. Keunah tenang lah tuh kitu mah. Mudah-mudahan we eta nini eme teh moal cicingeun. Eta nu jahat teh bisa beunang lah. Tu bring bae rombongan ronda nu dipupuan ku si Acim teh neruskeun deui leumpangna mapai tempat-tempat anu aya di sisi lembur. Sedangkeun di tempat sejen Aki Jai nu sarua keur ngaronda jeung anak buahna. Maranehana mah aya di tengah lembur. Pancena teh ngontrol kayaan di jero lembur. Harita keur jongjon we bari ngarobrol. Hayu euy, urang kontrol ayeuna mah. Urang mimitian imahna Haji Bandi we.
Sabab eta imah teh bisa jadi sasaran utama jurig jiliwuri setan nu mindah rupa. Oh sabetang tuwe mana Pak Haji Bandi mah marupakeun sarang duit jeung sarang perhiasan. Tah kitu. Enya Ki, wang kaning geus eueuh si pleki tah. Di imahna Haji Bandi teh nu ngajagaan imah. Tang tuwe sabatae nu jahat teh bakal laluasa. Ih, ya heueuh Jang. Tapi tenang we, kapan geus aya nini eme pasti bakal ngabantu. Bae eta makhluk jahat teh bisa kanyahoan atawa katewak. Ulah Cang Caya, kuring mah percaya 100% pokona mah. Nini eme bakal mampu ngungkulan eta makhluk jahat. Tak kitu, ceuk Mang Oding percaya pisan karena kemampuan nini eme. Ya mudah-mudahan we atuh Jang Oding. Hayu gagancangan ayeuna mah. Urang ka itu ka imah Haji Bandi euy. Ya mangga Ki, mangga. Atuh rombongan Aki Jai mah harita teh manehna teh rek ngajugjug ka imahna Haji Bandi ditaluturekeun ku baturna. Sedengkeun dari Pak RT mah manehna mah ngajaga di pos, sedengkeun di imahna Pak RT ini eme keur manekung we mujasmedi. Sini teh keur metakeun kasaktena. Harita manehna bisa ngarasakeun aya makhluk anu nyurigakeun geus abus ka jero lembur. Nya atuh mini eme teh beuntakeun panonna. Aya makhluk anu abus ka jero lembur. Ku aing bisa karasa. Lain makhluk sambarangan taun teh. Jeung deui teh kanyahoan sagala. Wah make aji halimunan. Geus ya. Ku aing kudu dibukakeun. Bakal dicambalkeun teh aji halimunan teh. Ceuk kesini ni eme. Kituna teh bari musyrikeun di kakuatanana. Bari kadenge mapatkeun jambe pamake. Garah makhluk anu make aji halimunan teh cenah bisa katohyan. Pleduk karukuyan teh kiwari diseungeut deui. Haseup ramani mulak. Jenuhan eta jero goah. Bau menyan oge kiwari geus kahambeut. Atujung cengkat sini teh lutrak buka jendela goah. Ting maksudna kumaha? Ngan sidik katingali haseup teh ngadadak kaluar ti jero goah. Ngaberesat bulu kaluareun imah. Munggu matak aneh sabab haseup teh katingali kawas anu ngapelesat muru ka hiji tempat. Nu taya lian tere kajugjug ka imahna Haji Bandi. Barang haseup nini eme eta tepi ka imah Haji Bandi. Geus kitu mah eta haseup teh neumrag awak eta makhluk atawa Raja Bagong. Nu harita manehna teh katingali jirimna keur gigilisiran we di pipireun imah eta Haji Bandi. Nu maksudna mah nya rek maokan perhiasan jeung duit. Teu sadar lamun awakna teh kateumrag ku haseupna nini eme. Atuh sabatae harita teh kabeneran rombongan Aki Jai. Manehna ge keur ngontrol kalebah dinya. Jadi bisa ningali sidik pisan. Teh lah cenah aya Bagong di bibir imah teh. Ae. Tuh deleh euy. Ya Bagong di imahna Haji Bandi tuh di bibir tuh. Gigilih siran we euy. Bagong. Ceuk Aki Jai harewosan ditujukeun ka anak buahna. Alah, nya Bagong Ki. Mani gede kitu aduh. Tanaonan tuh. Tuh tinggal itu. Gigilisiran dina tembok. Wah keur mau duit jeung perhiasan eta teh. Moal Bagong nyegi. Lain Jang. Aki mah inget kene eta teh kawas Raja Bagong nu di sisi leuweung teh. Ya buahnya eta teh Raja Bagong. Alah, kumaha tuh Ki? Eta teh Raja Bagong teh. Jang, cep. Ulah geru. Lah, aneh pisan. Bener kita mah, aduh, Raja Bagong teh Ki. Atuh hasok kena teh mah Ki. Ceuk Jang Mardi. Urang keceng gua Aki ali. Si kurang ajar teh urang tembak. Ulah sambatkan ya sia jurig.
Jana teh katoyan si ayeuna mah. Tuh tinggal itu euy. Jongjon we. Teu sadareun ku urang katembo jiga mah. Dibedi si kurang ajar teh tah. Teu geus kitu mah eta Kijai teh ngecengkeun bedilna. Di jojonya eta panonna eta Bagong. Saus sadar tetela Raja Bagong teh kapan baheula ge teu teurak ditembak. Atuh geus cukup mekerekeun bedilna kana panon eta Bagong. Kadenge suara bedil teh dibekaskeun. Jedor. Satu tasna bedil dibekaskeun maka denge guik eta Bagong teh disadang ku guikan malah manepikeun ngaceret teh rewaseun pacampur jeung kaget karasa panon teh mending ngaburi nyai. Allah naon teh aing nu mentang panon aing segala rupa ieu mah kaseret teh heula kawan aing teh mah kajalimunan tapi nah bisa kanyahoan ceuk eta Raja Bagong. Mana teh kukudu tus we bari culang cileung bre bener katingali aya aprulan Rona sok sanajan panonna bari buburi nyayan tapi bisa sidik aya jelema nu datang ka inya. Alah kurang ajar tetela Rona geuningan aing kudu kabur kaya kieu mah ceuk eta Bagong. Gajleng Bagong teh kentak lumpat meh-mehan wae nu burukan nu keur lompatan kadinya nyata Rona. Untung we eta Bagong teh teu bisa laluasa dina nembraga eta Rona sawa panonna teh karasa bubur nyayan keneh tetempuana teh can masih keneh can awas pisan. Awas euy nyingkah alah ieu awas nyuruduk atuh nu sejena ge kaasup Mang Oding ganjang harita teh nyingkahan serangan eta Bagong. Awas euy Bagong euy lompat euy awas euy nyingcat jeleng Rona teh tingkar jeleng atuh eta Bagong teh kebat wae lumpat ninggalkeun Rona. Aduh si kurang ajar hampir we Mang benang disuruduk. Aduh ieu bujur kurang ajar teh lumpat tuh kumaha kieu ki lumpat ya. Ih hayu udah goy tak koh teh gancangan growokeun euy. Aya Bagong gitu ngarahadapaleun nu sejen. Nya alah Bagong aya Bagong atuh sarerea teh harita teh gogorowokan kohkol ditakol ditihtirkeun ronda burbar ngudag-gudag eta Bagong anu bisa ngaloloskeun diri. Barang rombongan Pak RT nu keur aya di jero pos ngadenge hawar-hawar anu gogorowokan Bagong kitu. Itu deui kadenge suara kohkol anu ditihtirkeun puguh we kaget naker. Suara Ronda kawas grupna Kijai ya gogorowokan Bagong kitu ya bah ceuk Pak RT ka Bah Daroji. Nya Cang RT ayeuna urang pariksa bisinya aya Bagong urang cangkalak sekalian cek Bah Daroji. Nya bah bener pisan ayo atuh batur-batur ruang pariksa ya. Pak RT harita jungjleng ngajakan baturna pikeun mariksa ka Sumbarsora. Barang tepi ka jalan gede bener we rentang-rentang ketinggali aya Bagong nukur mubrut lumpat kawas keur diudag muruk ka sisi lembur maksudna mah cenah rek ninggalkeun eta lembur. Nya Bagong geuning Bagong. Aduh Bagong geuningan bah. Bener Jang RT gancang tembak bisi kaburu lompat ka sisi lembur. Jigana mah rek kabur keun ku abdi Wang Teker ya orang keceng. Geus kitu mah Pak RT teh ngekerakeun bedilna di lempeng kalebah panon ring geus sidik mah lempeng jedor bedil dibekaskeun malahan beneran pisan keuna kana panon Bagong buri nyai karasa Bagong teh ngaburi nyai di panonna. Puguh we atuh nambah tetempuan teh beuki teu awas randeg Raja Bagong teh ngarandeg sabot keur kitu ujung jelang anak buah Pak RT geus marawa jaring ngarungkup eta Bagong. Untung we marawa jaring dan geus disadiakeun dibawa di pos sabab sidik cenah aya Bagong kitu. Atuh kiwari Bagong teh beunang dirungkup puguh we eta Raja Bagong teh amekeun pisan gancang ngagibegkeun awakna
bari ngagudal gadil rek megatkeun eta jaring. Bungguh matak aneh kapan biasa nama gampang ngeunah pikeun eta Raja Bagong teu dina megatkeun jaring. Sakumaha liatna oge, tapi peuting ayeuna mah ngaradak misleuk, teu bisa dipegatkeun eta jaring teh. Alah, aing teh beunang di jaring, ka sebelahan teh. Ai, nah jaring teh aya ku kuat-kuat teuing geuningan. Aing teh mampu megatkeun si jadol teh. Jeung geus meledak deui we panon aing teh ditembakan. Itu gagantasan hate si Raja Bagong. Ari kituna mah eta Raja Bagong teu bisa menggatkeun eta jaring sabab pangawasan ini eme anu mangrupa hasip teh anu geus beragawak eta Bagong lain hasip biasa. Da eta we aji halimuna lagi nepikeun ka Camal. Kitu deui geus bisa ngalemahkeun sabagean kakuatan eta Raja Bagong. Ku kituna eta Bagong teh atuh kawas Bagong biasa we, teu bisa kukumaha, teu bisa megatkeun eta jaring. Atuh harita rombongan Ki Jai anu ningali nyaksian yen Bagong teh beunang di jaring ku rombongan Pak RT, mani atohna keur harita teh. Horse. Budang jang tudel itu. Alah, anya benang tuh Ki ku rombongan parete. Alah di jaring. Hayu wang ka itu. Nya ayu jang, urang sampurkeun euy. Barang geus tepi puguh we atuh Ki Jai teh bunga heunake. Sabab udagana teh geus pinang ku rombongan Pak RT. Lakadalah sia beunang oge sia di udag-udag aing teh deuleu. Halah, kumaha jang RT? Geuning beunang eta Bagong teh. Anya Ki, kabeneran kuring teh ngadenge hawar-hawar nu ngudag Bagong-bagong kitu. Da gancang we dipariksa teh lah bener geuning. Anya pasang rok jeung Bagong na di dieu yeuh. Jeung beunang di jaring. Ieu, halus we atuh. Eta Bagong teh udag-udag waki sabaraha kanca. Da eta tuh kapanggih gigilisiran di mana Haji Bandi. Kapanggih di sisi pipir Imah Haji Bandi ya keur naon gigilisiran kitunya. Ya bisa jadi eta Bagong teh Pak RT. Musela ieu maokan harta banda. Urang lembur. Sabab tindakan teh nyurigakeun da kitu kawas anu keur nyegi. Teteh lah geuning teh Raja Bagong teh ya. Nya bisa jadi kayak gitu mahnya. Aduh. Iya mah Raja Bagong teh Ki. Siga namanya nu jadi ulon-ulon. Kajahatan dia lembur teh Raja Bagong. Siap benang aya nama di jaring lah, mah bisa lolos. Tapi anehnya kawan biasana masuk bisa menggatkeun jaring Ki. Ulah aneh jang RT. Kapan di mah jang RT teh lain aya nini emelin. Nuker metakeun tarekahna pikeun bantuan ka urang lembur. Nya sumuhun bener oge bisa jadi teh dibantuan ku nini eme. Eta Raja Bagong teh kiwari teu walakaya. Sumuhun. Sim kuring yakin pisan eta Bagong teh alatan dibantos ku nini eme dugi ka tiasa dicangkalak teh kitu. Ya aduh, ayo atuh urang bawa eta Bagong teh heulanan bawa ka tempat bapak ya. Urang tanyakeun oge sakalian ka sini nih ya. Cik Pak RT ngajakan bawa eta Bagong ka imahna. Bring bae atuh ronda teh maninggaleu. Malahan rombongan si Acim oge anjog ka lebah dinya. Atuh bebarengan bae ngabring ka imahna Pak RT. Atuh si Acim manehna teh sajalan tumanya we ka Ki Jai. Alah, nah bet aya Bagong ka jero lembur atunya. Kapanan dijagaan ku uing Ki. Yang deui di sisi lembur mau nyurigakeun lah. Tempat-tempat menjadi kemungkinan jajalaneun Bagong, uing dipariksa. Si Acim masih keneh penasaran manehna masa teu percaya. Da cenah bisa aya Bagong bisa asup ka jero lembur kalawan teh kanyohoan. Nya duka teuing sujang. Aki gitu apa? Ngan kasampak geus aya di pipir Haji Bandi we jang. Ya keur naon kitu Ki? Eta Raja Bagong teh bet nyambak di
sisip di pipir imah Haji Bani. Iya nu katoing aki ge teh apa ngan bae tindakan teh nyurigakeun kawas-kawas nu rek maokan harta banda kitu tah meureunnan. Bisa jadi nya. Ieu anu geus maokan harta banda di lembur urang teh aya lain teh Raja Bagong. Lah sia deui jeung anu geus maehan anjing-anjing di ka ieu lembur teh moal ti si eta tah kasebelan si Raja Bagong. Sia kapeunang ieu mah. Cek si Acim, mana ge boga keyakinan seperti itu. Ya bisa jadi jang. Mungkin wae eta Raja Bagong teh dendam ka orang lembur. Sama loba anak buah anu geus dipaehan ku urang. Ngayakeun balitungan ngan ku cara seperti kitu. Nya bener pisan ki. Aku araraneh teuing we eta Raja Bagong teh. Lakukeun tindakan seperti kitu. Kumaha teuing geus benang kacang kalak. Ieu nya geus benang atang tuwe ge bakal dipaehan meureunan. Sabab bisa ngabahayakeun eta Raja Bagong teh. Nya lah, uring penasaran lah. Yang tuh nama kabur gitu ki. Yang mudah-mudahan we eta Raja Bagong teh moal bisa ngaloskeun diri ja. Jeung deui kapan di lembur urang teh aya nini eme. Tangtu we bisa ngabantu. Ya kapan kiwari ge meureun apukana eta nini eme ngabantuan ka urang. Hanya jika nama atuh abringan ronda teh nu ngiringkeun Raja Bagong geus anjog ka pakarangan imah apa RT. Kulutrak pantu imah teh muka. Teh lah geuningan nini eme teh kaluar di jero imah. Mah teh geus nyahoeun bakal kadatangan ku rombongan anu ngaronda. Hae geuningan nih emak ya. Kumaha mak? Emak teh geus apa kadatangan Jang RT saparakan ja. Kumaha hasil newak Bagong teh? Hasil mak. Duh, teh lah geuning aya Bagong ka ieu lembur teh. Jeung di anu geus maokan perhiasan jeung duit teh. Kami mah gede kacurigaan ieu teh. Ku ieu Bagong nih nah laras gitu. Memang benar kiwari mah ku nini geus katoong. Teteh lah eta Bagong geuningan anu geus maokan teh. Maokan duit jeung perhiasan ka urang dieu. Ya syukur we atuh geus kacang kalak mah. Sabab eta Bagong teh kapan ngagunakeun aji halimunan untung we ku nini bisa ditarekahan. Eta Bagong teh jadi bisa katempo kitu kurona. Nuhun pisan nih kana bantosanana. Teteh lah tarekahna nini teh ngabuahkeun hasil. Ieu Bagong teh biasa kacang kalak. Hebat. Nyi eme teh hebat geuningannya. Alah. Bisa ningali makhluk halus kitu tah. Kapan eta Bagong teh kabuna make aja limunan watang teu bisa katempo tah kitu. Tapi bisa katempo ku aku akang tah kitu. Nya atuh kudu make elmuna taeun teh. Sakala ge aya elmuna. Kumaha ieu teh ni? Tos kieu ya. Nah ieu Bagong teh moal kabur kitu. Keun satungtung aya dina pangawasaan ini. Eta Bagong teh moal bisa ngaloloskeun diri. Sok ayeuna mah eta Bagong teh tunda we tah di dinya tah di hareupeun pakarangan imah ngan bae jaringna ulah dibuka. Sabab eta jaring teh salah sahiji anu bisa halangan eta Bagong sangkan kabur taeun teh ulah nepi ka dicangcang wungkul. Nya sok tatuna dieu tah Bagongna ya jeung naha perlu ditalian oge kitu ni. Nya leuwih halus ditalian we eta jaring teh ngalah leuwih kuat. Barah eta Bagong teh teu bisa kabur. Daripada ningali nini mah eta Bagong teh lain Bagong samaneh mangrupakeun Bagong kajajaden. Cik eta nini eme.
ngajelaskeun panoroponganana pangimutan numutkeun ilmu kabatinana. Kumaha ieu teh disimpan di dieu wae Pak RT. Keun we ku abah urang talian ya. Cek Bah Daroji enya bah. Simpan di dieu wae sok ya tuh. Keur talian lah ngalah regreg ya. Geus kitu mah eta Bagong teh diacageun anu aya dina jero jaring terus di talian ngarah leuwih kuat. Sangkan eta Bagong teh teu bisa ngaloloskeun diri. Gue atuh kiwari mah eta Raja Bagong anu gagah jeung kuat teh ukur bisa rumahu sabda teh lamanehna teh teu bisa ngaloloskeun diri. Tapi kapan eta Bagong teh lain Bagong biasa, marupakeun Bagong kajajaden anu geus kaasupan ku siluman teh ya. Nyaeta siluman anu keur diudag-udag bunyi arum teh mangrupakeun buronan di kerajaan siluman. Loh aing teh kana kandangan kieu geuningan aing geus hasil dicangkala ke teh lah. Bukan eta nini kurang ajar tah. Kasakten aing aya di jero Bagong teh lah geus bisa dilemahkeun. Ari kituna mah kapan aing teh cicing dina awak waruga ieu Bagong. Kituna aing kudu kaluar tina ieu waruga. Cik eta siluman anu ngancik dina eta Raja Bagong. Manehna teh maksud pikeun kaluar we tina kurungan Raja Bagong sabab lamun tetep aya dina jero kurungan eta Bagong tangtu kakuatanana teh bakal lemah. Moal bisa ngalakukeun tindakan naon-naon. Atuh geus kitu mah eta siluman nu ngancik dina awak Raja Bagong teh manehna teh mepatkeun jampe pamaken. Praduk katingali aya hasep ipis nu kaluar tina waruga eta Bagong. Atuh nu aya di dinya teh ieu sadar lamun eta siluman anu nelah si Kibar Dawa teh geus kaluar tina wujud eta Bagong. Kiwari mah aing geus kaluar. Kurang ajar sia nini kecewun. Kumaha wani sia ngalangan tindakan aing. Sarua jeung nang tangka aing gaya kitu mah. Sanggeus taya di luar mah eta siluman si Kibar Dawa teh ngabedeganang tuh. Kudu sejen mah teu katingali dengan bae. Kulini eme mah bisa katingali manehna ge reuwas. Teh lah cenah. Dina awak Bagong teh aya kaluar hiji makhluk anu jangkung gede simar dada bari morotot ka dini eme. Surat peronang ngempur hurung bangun anu ngemu amarah. Nah saha eta makhluk teh? Kaluar dina eta kurungan Bagong. Bisa jadi mangrupakeun makhluk nu serial ieu sumurup dina eta Bagong. Cik dini eme. Kurang ajar sia. Sareng ini kecewun. Jadi sia nu geus ngahalangan kana tindakan aing teh dulu. Benar. Memang aing nu geus ngahalangan kana tindakan maneh. Saha maneh sabenerna? Geus kumaha wani ganggu ka alam manusia dulu. Cek dini eme. Manehna teh? Maneh malan puguh we atuh Pak RT. Bah Daroji si selujeng nu sejana oge kageteun. Nah, cenah nini eme teh kawas nu carita sorangan. Sabab dihareupeun nini eme teh kawas ngobrol jeung hiji makhluk ngan bae ku sararea mah teh katempo. Nah aya naon ni? Nya aya naon kitu nya? Kawas aya anu datang ceuk Bah Daroji. Ya aya naon eta nyi eme teh? Kawas ngobrol eta kitu. Nyadu ka teuing ki beureunan aya nu katingali tah makhluk halus meureun. Bisa jadi tah anu sumurup dina eta Bagong. Ceuk si Selut bemanehna teh geus tag bae boa-boa cenah. Nu katingali ku dina teh mangrupakeun siluman anu nyurup kana eta Bagong nyaeta si Kibar Dawa. Bener wae harita teh. Sabab harita dina teh pok nembalan. Ulah
kaget sabab di hareupeun nini teh geus aya makhluk. Oh teteh lah geuning anu kaluar tina eta waruga bagong. Bisa jadi bangsa siluman nu kisalila ieu ngaganggu ka urang dieu. Keun eta mah urusan nini. Cek eta nini ame. Alah kitu horeng teh kitu geuning. Aduh kade atuh ni ari nya hareupan siluman mah ye. Tenang. Ulah cang saya. Pokokna mah nini eme tang tos bakal tisa yang hareupan. Tenang we tenang. Cek Mang Odik mah maneh yakin pisan. Ini eme bakal bisa yang hareupan eta kayaan. Udah kurang ajar sia. Hasok. Urang ketrukeun si ajeun kasakten. Lamunnya maneh manusia sakti. Sok adu hareupan jeung aing deuleu. Ayo sia. Cek eta si Kibar Dawa. Mana geus teu bisa nahan amarahna. Mana ngagajleung rek ngarontok ka nini eme. Tapi nini eme harita manehna teh cileureun. Tibut ngebutkeun dampaleungeunna. Tina dampaleungeunna teh aya angin anu ngagelebuk-gelebuk nebak kana awak eta si Kibar Dawa. Tapi si Kibar Dawa teh harita teh maneh setengah polah. Awakna teh ngapelesat tembus kekuatan angin. Barang geus deukeut kana awakna si Nini. Harapna marek nyekek kana beuheung si Nini. Tapi si Nini eme teh manehna teh sadar kana kayaan. Ribut panehna metakin leun kencana nu geus diisi kekuatan ajian Braja Geni rek dipake nyawok ka eta si Kibar Dawa. We atuh si Kibar Dawa gimana ranyu kaget teteh lah si Nini teh kekuatan anu pohara saukara hawa panas anu nyiakan awakna tebikeun menepikeun ka pipina beurang dicabok. Gentak mainna nadah panarajang si Nini. Atuh dua dampaleungeun geus dieusi ku kakuatan teh bentrok. Geleger suarana mata pikakeun. Kan bae ku warga lembur mapun kadengena suarana wungkul. Tapi ari ciri menamah teh katingali ku nini emewe hutet sorangan. Nini eme harita teh mainna ngetrukeun pangartina. Tapi biki dieu mah bisa katingali. Yen eta siluman si Kibar Dawa teh tangguh pisan, kekuatan teh luar biasa. Ini eme bemiti leuseuh tanagana. Aduh, alah, teteh lah eta jurigan teh kuat. Aduh, alah, aing geus lules manten. Aduh, tanaga geus beak. Kayak kieu mah cilaka, bisa jadi cilaka. Ayo si Hasok, ketrukeun di pengerti mana sia? Mun mesih keneh kuat. Kalawanan aing deuleu, cek eta si Kibar Dawa. Manehna nangtang deui pikeun ijen jajah teh. Alah, kurang ajar sia. Montong waka gede hate sia. Maneh bakal dicangkalak ku Nini deuleu. Geus kitu mah si Nini metakeun di ajen kasangtena. Malahan makiwari mengagunakeun ilmu pamungkasna diharap sangkan bisa nyangkalak atau ngalumpuhkeun eta siluman si Kibar Dawa. Atuh harita si Kibar Dawa ge harita manehna terek nyang hareupan we satekah polah ulah nepikeun ka cangkalak ku si Nini eme. Hasok sia maju deui deuleu. Harita awak si Nini katingali ting geleter. Malahan mah awakna teh kiwari nyungkap pisan hawa panas anu nyaliara karasa ku si Kibar Dawa. Atuh kemehna ge ribut matakeun ajianana. Manehna teh leungeunna ngacung ka luhur. Dak dumadak harita teh aya hujan anu turun. Kan bae teh kanyahoan dager we hujan geleger suara kuruduk patutur. Atuh Pak RT itu di warga sejen kaget sama kajian teh cenah jadi aya suara hujan. Tapi ari hujan mah ukur suarana we unggul. Tapi sidik ku si Nini mah yen awakna teh kabanjur ku cai hujan. Si Jadwal teh ngagunakeun kekuatan cai geuningan. Aduh, mun kaya kieu mah kekuatan aing teh moal sapinuhna. Tapi keun bae sia rek digunakeun deuleu. Cek si Nini bari mentakeun ngadorongkeun leungeunna ka hareup.
Pelesat aya cahaya beureum anu kaluar ti dampalengan si Nini rek neumrag ka siluman si Kibar Dawa. Si Kibar Dawa harita teh manehna kapaksa kudu nyingkahan eta panrajang gagajeleng ka tukang. Plos sameuran eta sinar beureum teh nyamos. Tapi sameuran sinar beureum anu terus-terusan teh kapaksa kudu ditadah ku eta siluman si Kibar Dawa. Manehna teh metakeun dampalengeunna ting pelesat deui kaluar cahaya hejo antuk nama dua sinar diadu di jomantara Cileku. Geleger soran handaruan jarik jeg ini eme gejarik jegan katingali geus katingali leuseuh napasna geus sering habaranjuk. Alah jadoh teh si kurang ajar teh tetela tangguh oge. Aduh kadenge hayam jago geus raungkong korong nandakeun kaayaan teh rek janari puguh we atuh leuwas keur eta siluman si Kibar Dawa mah sabab waktuna teh tereh beak aya di alam manusia. Manehna kapaksa kudu ngancik di asup kana eta jero bagong. Alah teteh lah geus waktu manusia aing kudu sagancang asup di kana eta wujud bagong. Plus harita teh siluman si Kibar Dawa manehna asup deui kana wujud bagong atuh sidini teh manehna regreg ngarasa tenang sabab katulungan ku wanci anu geus kiwari maju ka janari. Euleuh mitra waktos paratos teh nyekapan dinya jageula urang tuna jejer carita si selud balad siluman bagudu kadi urang teraskeun dina anu seri anu salajengna untuk mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.